Ih, si Ate mana? Ah, Aing itu beres. ini tangan minta duit. Jangan naon dia tuh neng pan kamar geus dibere. Pan itu neng curi sepatu, sendal, terus baju, hand body, skincare, terus jam tangan, terus banyak. Nah neng meni mota, pan eta baju nih pakai ge alus. Atuh menya baju iya deh, atuh. Kan loba na lomari ge neng nu daster ge rea keneh. Aus, Kumaha tinggal eta baju aman geus bararawek kieu. beramat. Ieu teh kaos, komos lempak, meni geus tilu lubang. Molongan ageuna. Teu mali-mali. Buru. Engke tuh neng pan can aya. Nya geus kae aku saheula. Buru atuh. Nya. Buru. Engke neng kae pan can Buru. aya. Aduh. Heeh. Buru. Bisa pangkat heula. Dia juk. Jeung neng daguan di imah. Sila. Gusti, teuing ka kamari dibere duit geus beak deui. Salaki mah baju ge geus sarawek tuh, meni geus teu puguh rupa, komos lempak. Liang neng geus tilu liang. Aing yang duit ka mana tuh nya? Bandung ranggae tadi embung ayeuna dae. Ah ieu teh apa teh kieu Pucuk dicinta ulam pun tiba. Pak. Wong. Duh, Pak. Kenaon, Pak? Ieu puguh HP aya jamuran Oh, poek asal mah heran itu. Pak. Tulungan duit tuh, Pak. Duit naon daya tuh Wong? Pemajikan itu COD aneh segala dibeli berapa yang skincare, yang sepatu, yang sendal, yang ejam, yang kongkorong, yang segala rupa Pak 2 jutaan kabenana teh. Aing teh boga duit Wong, di mana duit kamu gede Atuh Bapak teu dibere mah ngamuk Pak. Aing teh boga duit Wong. Ya barang di imah mana dialung-alungkeun. Aing geus kumaha urang ada guan tina aplikasi sabelah oge teu cair kakarungkad. Aing Bapak mah urusan solusi urang geus bingung Pak di imah Pak. Mana teh nginjem ke tara bayar, aing geus nginjem deui wae. Da lain tara bayar Pak, ujang bayar. Heuh, berarti acan bayar, aing geus nginjem deui, kira beresna tuh. Engke sakalian Pak, sakalian pan orang itu kerja jualan kan teu payu-payu. Eueuh lah. Atuh Pak, Eueuh. nah Bapak mending pedit pisan. Ai eueuh naon panon kudu cokel. Ya Pak, nulungan jalma teh penting Pak. Eueuh Wong, eueuh kumaha? Kumaha urang mah keur butuh ayeuna di imah memelek pek segala rupa sok. Kumaha lamun urang rungkat Bapak pentung jawab milu. Nyalin urusan urang, urusan mana? Sebagai sahabat. Ya, lamun babaturan senang, urang kudu milu senang. Lamun babaturan ripuh, urang ulah milu ripuh Wong. Kasup lah. Ya Pak. Mangga. Ini geus bingung meni hararesen dengan injeman ka ditu ka dieu nu mere. Nama da aing tara bayar. Bayar kunaon da duitna geuna. Meni lieur aing mah jangar kana uluna geuna. Kunaon? Hebat cewek sorangan. Tuh geura Ku lieur aing, Bung. diobat. Sia mah. Lain lieur-lieur kitu. Jangar teh. Dagorin. Bagong teh. Kunaon sok carita. Majikan aing melek pek. COD segala rupa bayareun. Saya boga duit teh. Teboga. Ira sia boga duit atuh. Di dia tuh deket cenah diukna meni mota meni jauh-jauh teuing. Bagong. Ya. Aing butuh duit, butuh injeman. Di mana tuh? Tuh majikan aing COD segala rupa bayareun. Eueuh, boro-boro channel keur injeumeun. Oh, meni usahan bantuna ka aing teh Bagong. Lieur. Saotik mah atuh sia teh mantuan ka aing kucluk. Eueuh, Oh iya palasku eueuh. Ngajual-jual ke bawah tuh mana teh? kebon naon? Ke bawah maneh? Jual tubuh goblok. Cek aing ge tah makanya tong karawin kehead. Kerasa yang paket, yang itu skincare, skin hot. Kemana Kang? Biasa nagihan. Oh nagihan? Oh, bagian nagihan lah. Emang kanan gitu? Biasa jualan duit uang mah. Kebeneran. Itu Saha? laporan main ulang-ulang kayak gitu tuh. Kumaha? Pakai baju hidung. Ibu teh pangneangankeun dana talang duit. Ya talang.
Yang mana benar gitu? Ben nyateuing atuning bener jeung hanteuna mah tuh di ditu aya suker sarangan kerenang. Oh itu. Kayak di tempat lah. Suka aya miliknya atuh nya. Jug. Nya. Nuhun. Oh, Non. Aikir babari balayar teh keur hese ampun teuing. Kena eta saha? Si geblang kita. Aing sok nyarekan wae, ngaribakeun. Pangih deui bosan jeung eta. Aing mau bisa balik ya lamun can menang duit euy. Gelong. Antep ku aing dah. Mau tanya. Ayam aing. Tanya lagi. Oi, Naon? Ek Hadieu. dawa deui ka aing. hadiah sakadeng. Hadiah penting ya mah. Penting naon? Hadiah dieu keula. Aing ngadawa deui ku aing mah. Naon? Ini galak Corong seteris. Nah, aing mau dicarekan wae nyebut duit aing dicarekan bae. Hantu. Ayeuna mah aing teu nyarekan penting mimiti geus teh. Lu masa ke tumben maneh teh nyarekan ka aing. Biasana dakwaan duit riba. Engko atuh Penarana dibahas. segala disebutan. Sok dibahas teh. Eta Rujit. mah ngelingan. Ngan kieu ye. Naon? Ayeuna mah aing keur butuh. Butuh. Heeh. Itu naon? Eta. Mong mah. Riba. Ya, Riz. Ngaranna ge ayeuna mah ngaran tutulung mah kudu Riz. Peribahasa riba. Tuh hirupna di neraka gitu kieu. Pet. Ya, kunyuk. Daripada heuh kitu teu nulung-nulung acan atuh maneh wa amal saeutik-eutik acan sia teh. Ieu ayeuna aing keur butuh pisan. Moal. Nah, sia mah meuni kitu pisan. Bawa dalil ka aing teh lah. Atuh butuh aing sakedeung pira ge 2 juta. 2 juta moal. Sok aja aing mah dileuwihan. Mong. Eupan dina eta ge aya sia teh Riz nulungan kanu butuh mesti ayeuna kudu unjam-unjam ngabungan kan ada butuh sia teh Bagong. Ya, caing oge ngarasa. Ayeuna mah keur butuh mah. Bilaan eta eueuh bahasa riba teh eueuh. Terus mah kalau ngelelewe, gua teh butuh 2 juta. 2 juta. Ya heeh, jadi sabaraha eta? Jadi 3 juta. Anjing nama amal teh sia mah. Lah aing mah 3 juta jadi 500. Namota. Mana? Sia bisi keke data kokod. Letak geus dibahas-bahas deui mau dibere ku aing gitu mah. Moal aing mah. Henteu. Aing we Anto atuh eta mah. nya di poyoknya di lebok. Pan. Eupan darurat atuh sia teh. Maneh nyieun amal aing nyieun amal. Ayeuna sia nyieun amal ka aing, bantuan aing, kamari aing nyieun amal ka sia. Ngelingan. Amal. Geus mimiti we deh dakwah segala macem. Butuh aing. Kumaha ayeuna butuh ieu na? Eta transfer kan pamajikan aing pan aya meureun di dinya. Aya nu pamajikan mah. Heuh sok transferkeun 2 juta. 2 juta. Nya. Di bayaran bener ya. Pan geus bayar segala macem. Keun bada aing ayakeun jualan mah atuh sia teh. Baju ge model kieu. Pidola tuh pemajikan aing meni herang sia teh. Bagus sih pemajikan bisa teh overbooking. Goblok sia emangna barang kunyuk. Iya Buru-buru. digantian ku ieu. Najis. Bebelaan aing baju sarohe kana bebelaan eta sia teh monyet. Si Romlah yang ngaranna Romlah nya. Heeh. Sih. Mana sih masuk Tah, aduk samut ah. Geus, awas ya. biasa sabulan. Sebulan aing mah. Ah kita Tabang ini di mana, Kek? ulah di imah Di mana? di dieu we deui. Oh, kapting lah. Tong nelpon sia teh kunyuk. Nah, ku aing mah teh telat ku aing mah. Oh, lulus. Dalil. Agama. Riba. Ya, betul kerasa. Kunyuk lamalik ngece. Lah, penting mah menang. Aing kalau nginjem duit kieu patut deh. Anjay, udah masuk. Neng, atas lebat. Udah. Terima kasih, Neng mau jalan. Paket mana nanti? 2 hari lagi, bye. Ek dibeakeun kabeh eta duit enak sik indit deui wae. Teu mikir teu mere-mere acan ka urang nya. Kan? Mangga sok bade eta mah bade paket teh mah sok. Ikhlas tuh. Ikhlas pisan Rido. Tapi engke nya Naon? biasa. Bung. Anjay.